Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dikawitan ku bismillah nu diangge pamuka lampah. Alhamdulillah urang sadaya tiasa ngalaksanakeun pangjurung laku virtual SD Yayasan Atikan Sunda Hiji Pasir Leutik tahun ajaran 2020-2021 hiji. Nu temana sacangreud pageuh, sagolek pangkek. Sok sanaos urang sadayana aya dina kaayaan pandemi nu tumiba ka saalam dunia. Anu karaos pisan dampakna ku urang sadayana. Pamugi urang sadayana aya dina kasehatan ditebihkeun dina balai, aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Acara salajengna nyaeta ngaos kalam ilahi nu bade diaoskeun ku Rizky Erza Pratama. Waktu sarang tempat nyanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kalla la illam yang tahila nasfa'am bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Faliyad'u nadiyah. Sanada uzzabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mincaka acara salajengna lagu Indonesia Raya nu diluluguan Salsabila Bilqis. Hadirin dihaturanan ngadeg.
Wilujeng ti Ibu Novi Handayani SSN salaku Kepala Sekolah SD Yas Pasilitik Hiji, mangga dihaturangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Langkung ti payun mangga urang sasarengan manjakeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu mana dinten ayeuna urang tiasa ngumpul dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat sinareng salam mugi tetep dilimpahkeun ka junjunan Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka sahabatna, oge ka umatna nu tumut kana ajarana. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sadayana nu kusim kuring dipihormat Bapak Ibu Guru Ais Pangatik oge sepuh murang kalih SD Yas Yayasan Atikan Sunda Pasilitik, simkuring ngawakilan rengrengan Ais Pangatik seja ngahaturkeun seweunuhun laksa ketika bingahan dinten ayeuna murang kalih kelas genep rengse diajar sakola dasar salami genep tahun nutos diatik dididik ku Ais Pangatik nu aya di SD Yayasan Atikan Sunda Pasilitik. Hatur nuhun kana kapercantenanana kasepuh murid SD Yas hiji anu atos nyakolakeun di SD Yas. Alhamdulillah SD Yas Pasilitik tiasa ngalungguhan atanapi marengan tina kaayaan ieu tiasa ngalaksanakeun pembelajaran daring atanapi PJJ. Lulusan pangajaran tahun 2020-2002 hiji sadayana genep puluh genep jalmi, sadayana lulus 100%. Mugia murang kalih tiasa ngalajengkeun kana jenjang sakola anu luhur, tiasa ngahontal cita-citana anu dipiharep. Sakitu panginten anu tiasa kasuhun kusim kuring, mugia urang sadayana dipaparin kasehatan lahir sinareng batin. Prestasi kahiji budaya juara. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapopoe kade lali sasauran basa Sunda, ka indung jeung ka bapa, ka lanceuk jeung ka adi, sing tarapti bari hade budi. Di sakola kitu deui sasauran basa Sunda, ka ibu bapa guru, ka sobat babaturan, sing giatna hormat diajarna. Titenan dina kamusna resep teman maca buku Sunda. Titenan dina laguna hafalkeun haleuangna, sing dentes kalimatna. Resep teman ngawih lagu Sunda.
Cek jeung ka adi sing tarapti bari hade budi. Di sakola kitu deui sasauran basa Sunda ka ibu bapa guru ka sobat babaturan sing giatna hormat diajarna. Titenan dina kamusna resep teman maca buku Sunda. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda. Titenan dina laguna hafalkeun haleungna sing bentes kalimahna. Resep teman ngawi lagu Sunda. Salajengna pangdeudeu ti Bapak Dr. Haji Adil Fadila Kusuma MSI salaku pupuhu Yayasan Atikan Sunda. Waktu sareng tempat mangga nyanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mangga urang sami-sami muji syukur kehadirat Ilahi Robi kuwidi sareng ridona. Dinten ieu urang tiasa sasarengan ngayakeun acara pangjurung laku siswa SD Yas hiji Pasir Leutik Kabupaten Bandung. Kalayan asmana yayasan haturkeun nuhun ka sepuh murid anu parantos nitipkeun urang kalihna di dieu. Mugi-mugi wae bekal anu dipasihkeun di dieu janten kapayuna janten bekal nu utami kanggo palaputra. Kaduana wilujeng ka siswa sadayana wilujeng anu parantos lulus teraskeun kenya di SMP naon wae pelajaran utamina kesenian sing nyongcolang di SMP-na. Wilujeng ya. Anu katilu panginten ka kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, ais pangatik, tenaga administrasi, nuhun pisan tos tiasa lulus 100%. Ieu teh tangtos hasil kerja keras panginten dina masa pandemi sapartos kieu alhamdulillah tiasa ngahasilkeun kalayan lulus 100%. Sakali deui wilujeng atur nuhun ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kanggo acara salajengna pangdedel ti Bapak Asep Dodi Hasanuddin SPDMM salaku pengawas pembina SD Yas Hiji Pasir Leutik Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Mangga waktu sareng tempat nyanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul walaupun hanya dalam teknik virtual. Hal ini untuk mengantisipasi adanya kerumunan yang mungkin dalam hal ini menjadi aturan dari pemerintah bahwa pada saat ini kita harus menjaga dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkerumun. Bahkan dalam aturan lain disebutkan bahwa kita harus memakai masker, mencuci tangan, kemudian juga hal-hal yang sifatnya harus menjaga agar tidak terjadi penularan paparan COVID-19 ini. Untuk itu kepada sekolah kami juga berterima kasih sekali lagi dalam rangka Pangjurung Laku SD Yas 1 Pasir Leutik tahun pengajaran 2020-2021 ya, dina temana sacanggeun pageuh sagolek pangkek bral gerak miang gerak tandang makalangan. Artinya bahwa kelas 6 ini untuk siap melanjutkan proses pembelajarannya di tingkat yang lebih tinggi yaitu di SMP. Dan itu merupakan kebanggaan bagi sekolah juga bagi kami sebagai pengelola pendidikan di Kecamatan Cimenyan. Untuk selanjutnya mungkin saya juga mendoakan kepada mereka semua agar siswa yang 66 ini bisa melanjutkan dengan baik di sekolahnya atau di sekolah yang lebih tingginya lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustika hilang Purabaya diperdaya kalimat sabdana ilang nagara menang wiwira kalimat sabdana ilang nagara menang wiwira Dewi nu surti gali
najan diri bela pertiwi najan diri bela negeri nyedewi Sri Kandi kateter nutup seken nembus kalbu Nyi Dewi ngariksa jiwa lantaran hawa amarah Sri Kandi Acara salajengna pangdeudel ti Bapak Yusuf Senjaya SPD salaku komite sakola mangga waktu sareng tempat nyanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kalian ngucapkeun syukur alhamdulillah kehadirat Ilahi Robi. Urang tiasa kumpul ngariung dina acara paturai tineng kelas genap SD Yayasan Atikan Sunnah Facility dina tahun ajaran 2020-2021. Alhamdulillah murang kali SD Yas Facility Atikan Sunnah Hiji Bandung lulus 100%. Begituna simkuring salaku Ketua Atanapi Komite Sekolah SD Yas Facility ngucapkeun wilujeng ka murang kali kelas genap atuh kasepuhna murang kali alhamdulillah urang dina kaayaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ka hidup kelas genap anu parantos lulus di kelas genap SD Yas Facility Bandung mangga gerab kral miang gerak tandang makalangan nanjerkeun SD Yas Facility di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan hidup tiasa neraskeun di SMP anu dipikala ku hidup sadayana. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana fid dunya hasanah wa fil hasanah wa idza adabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Seraya memanjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini saya dapat melaksanakan atau menghadiri yaitu acara Pangjurung Laku SD Yas Pasir Leutik tahun ajaran 2020-2021. Saya mengucapkan selamat kepada adik-adik khususnya siswa-siswi tahun ajaran 2020-2021. Semoga kedepannya semakin sukses. Jangan lupa senantiasa belajar di rumah, mematuhi protokol kesehatan, taat kepada orang tua, ibu dan bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana, urang sakseni prosesi ngistrenan siswa-siswi kelas genep tahun pangajaran 2020-2002 hiji Wilujeng. Bismillahirrahmanirrahim Rahman nawaitu mitembayan Mega hidung mangkanyinglar Mega bodas mangka nyacas Kasilih kembang kaheman Rek muka gapura bagja Ya Allah merbeng alam Raja satung kebing langit Raja sajagat buana Raja jagat kalanggengan Raja sakur nuku melit nu ngagelar marcapada nu ngagelar pawenangan ya Robi Robi ijati Gusti Gung Agung Gung Agung mugi Gusti nang tayungan
Salajengna mongkoyangkeun medali kelulusan ka siswa-siswi SD Yas hiji Pasiletik tahun pangajaran 2020-2021. Wilujeng.
diajar di aping ibu bapa guru, asa can lami urang sosobatan, cunduk waktosna ayeuna papisah. Ibu bapa guru duh langgeng jasana, junun sakola ngudag cita-cita, muda-muda jaga urang tepung deui. Diajar di aping ibu bapa guru, asa can lami urang sosobatan, cunduk waktosna ayeuna papisah. Ibu bapa guru duh langgeng jasana, junun sakola ngudag cita-cita, muda-muda jaga urang tepung deui. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada guru-guru karena telah membimbing anak saya selama 6 tahun. Semoga Ananda Ferdinand menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, juga berguna bagi masyarakat luas, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Harapan ke depan saya semoga SD Yas tetap maju, tetap jaya, dan selalu bisa mengabdikan pembelajaran ke depannya lebih baik dan lebih baik lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Abdi ngawilujengkeun kanggo murangkalih SDAS hiji Pasilitik khususnya kakao kelas genep wilujeng lulus mugia prestasina langkung saya deui soson-soson di belajarna diajarna mugia janten kebanggaan nusa bangsa sareng agama berala naging geramiang tandang makalangan prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bade ngawilujengkeun ka murangkalih kelas genep SD Yayasan Atikan Sunda 1 Bandung tahun ajaran 2020-2020 hiji. Mugia hidup sadayana langkung nanjer prestasina janten murangkalih anu soleh-soleha bermanfaat kangge nusa bangsa sareng agama. Prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ngawilujengkeun kanggo kasadayana murid kelas genep SDAS hiji Pasilitik angkatan tahun 2020-2002 hiji. Mugia salajengna langkung nanjer dina sagala rupi prestasi-prestasina. Mugia sadaya ilmu anu dipasihan ku ibu ka guru manfaat kanggo kapayuna. Prestasi kahiji budaya juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng kasadayana murangkalih kelas genep, mudah-mudahan murangkalih sadayana biasa ningkatkeun prestasina anu langkung manjer. Prestasi kahiji budaya juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring ngedawidi badis ngawilujengkeun ka siswa-siswi kelas genep SDAS hiji Pasilitik angkatan 2020-2002 hiji anu tos lulus sadayana alhamdulillah bekal ti Bapak Jung grapal luruh ilmu penemu jampe pamake jiga init milari pangarti kanu masagi blar gramiang nyiar luang jeung pangalaman kanu jembar upanga bisa gantungkeun cita-cita hidup saluhur langit udag cita-cita hidup tong hilang tetep doa indung jeung Bapa anu langkung utama mujung ka indung muja ka Bapa jadi bekal utama pikeun bekal hirup anjeun sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo hidup kelas genep tahun ajaran 2020-2002 hiji. Alhamdulillah atas lulus. Mugia hidup kapayuna tiasa langkung sae dinu akademik teras tiasa sae dinu parikola anjeun. Mugia cita-cita anjeun kacapai sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ibu haturkeun wilujeng kasadayana kelas genep SD Yayasan Atikan Sunda anu parantos lulus di SD. Anu salajengna hidup sadayana ngalajengkeun di jenjang SMP. Mudah-mudahan hidup sadayana langkung nanjer, langkung berprestasi deui di sakolana anu enggal. Teu hilap ibu ngemutan ka hidup sadayana tetep jaga silaturahmi urang sadayana sareng jagi nama baik SD Yayasan Atikan Sunda parantos lulus anu parantos janten murangkalih anu balalager anu saroleh alhamdulillah. Sareng ibu teu hilap ngimutan ka hidup sadayana tetep jagi kesehatan, tetep semangat, tetep janten kebanggaan orang tuana. Hatur nuhun sakitu ti ibu. Mudah-mudahan nanu janten cita-cita hidup sadayana tiasa dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Prestasi kahiji budaya juara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bra, dilamian gerak tandang makalangan. Satu tasna genep tahun lamina nyeprih ilmu pangawuruh di SD Yayasan Atikan Sunda Bandung. Mudah-mudahan janten bekal hidup kanggo ngahontal cita-cita ngabagjakeun sepuh hidup sadayana. Tong hilap ka SD Yas sok sanaos dina tahun ayeuna kelulusan tahun pengajaran 2020-2020 hiji kawates wangenanan ku pandemi COVID-19. Tetap semangat, prestasi kahiji budaya juara. Wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ngawilujengkeun kanggo murang kali kelas genep mugia langkung nanjeur langkung semangat deui diajarna langkung soleh sareng soleha. Prestasi kahiji budaya juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng kanggo siswa-siswi kelas genep tahun pengajaran 2020-2002 hiji. Pamugi siswa-siswi kelas genep sadayana langkung nanjer diajarna, prestasina langkung semangat deui. Sareng siswa-siswi kelas genep sadayana elmuna tiasa manfaat kanggo kapayuna. Prestasi kahiji budaya juara. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng kanggo sadaya murang kali kelas genep tahun pangajaran 2020-2020 hiji anu parantos ngarengsekeun sakola di SD Yas hiji. Mugia kapayuna hidup sadayana langkung nanjer ilmu anu diajarkeun ku ibu bapak guru di sakola janten manfaat kanggo kapayuna. Prestasi kahiji budaya juara. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bade ngawilujengkeun kanggo murid kelas genep tahun pangajaran 2020-2002 hiji. Mugia hidup sadayana silangkung nanjer ku prestasi-prestasina sareng ilmu nu tos diajarkeun ku bapak guru miwah ibu guru sing janten manfaat kanggo kapayuna. Prestasi kahiji budaya juara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaking Bral Gramiang Gerak Tandang Makalangan. SD Yas hiji Pasiletik. Prestasi kahiji budaya juara. Pamungkas acara urang tutup ku doa nu bade didugikeun ku Ibu Juju Juwaria SPD. Waktu sareng tempat mangga nyanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhilahu ala dini kulli kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik.
Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi auzidni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihan tardahu wa aslih li fi duryati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, mudah-mudahan ilmu anu parantos ditransfer ku ais pangatik sadayana teh, mudah-mudahan singa jantenkeun ilmu anu manfaat kanggo murangkali didik urang sadayana, mudah-mudahan singa jantenkeun murangkali anu berprestasi sukses dunia rawuh akhiratna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rengse pintonan pangjurung laku virtual SD Yayasan Atikan Sunda Hiji tahun pangajaran 2020-2002 hiji. Simkuring asmana Winino Lailawati, amit mundur, amit mungkur. Saninten buat saninten, saninten di parapatan. Hapunten abi hapunten, bilih aya kalepatan. Prestasi kahiji, budaya juara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.